Ya Rabbi bil Mustafa Allah Allah balik Sidana Allah ya Allah. Amerika kuari sombong deh, kendalikan dunia kumanehanana mana nun teu nurut. Datang ke Jumat ge libur. Jumat libur. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Allah malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Eueuh anu bisa nimbulkeun panyakit kecuali Allah. Eueuh anu bisa nyageurkeun kecuali Allah. Allah teh an-nafi'u wad-darr, asy-syafi'u wal mu'afi. Jeung sajaba-sajabana tinggal qalbu urangna ka Gusti Allah. Sakitu bae segala rupa nu kajadian di alam dunia menang Allah, al-af'al kulluha minallah. Urang lamun nyaritakeun corona ayeuna capek. Timbul ti Cina 15.000 paeh anu eta nu diekspos, nu teu diekspos mah meureun 90.000 meureun wallahu a'lam. Dia orang kehilangan berita-berita ti Cina. Aju paehna ge kapan dibeulem lantaran virus. Lamun teu dibeulem ieu teh bakal bahaya. Jadilah pembakaran mayat besar-besaran di Cina. Tapi ternyata kunaon aja ngembang ke Iran, kunaon ke Itali, ngembang terus ke Eropa, ke Amerika. Tepuku tekaruh kuari ke Balaraja. Iya naonan ieu. Lamun teu aya unsur politis kan moal kitu. Maka ulah kaget lamun pemerintah kuari instruksikeun anu lantaran urang mah kan boneka. Kumaha di luhurna, kumaha dalangna. Jadi lamun kamari dengan kesombongan Cina jadi pohara kuari turun deui. Amerika kuari nu sombong deui, dikendalikeun dunia kumanehanana mana nun teu nurut. Datang ka Jumat ge libur. Jumat libur. Tapi santri mah kieu sebenarnya mah. Santri bae tenang merasa. Mana ketenanganna? Ketika cak pemerintah bela jangan banyak keluar, harus di dalam rumah aja. Atuh urang memang tiger ieu. Urang mah ka santri geus tah sia ulah ka mana geus dikobong bae kan gitu. Ka sasage geus ulah ka mana cicing bae begitu pemerintah ngainstruksikeun kitu. Atuh tinggalin zaman sia mah heuy. Atuh urang geus tiker ieu. Atuh ki ato mah tilok ka mana janyana mah, teu boga duit pan. Atuh geus. Jadi urang mah kaum santri, kaum ustad, kaum kiai ngadege berita-berita kos kitu teh seuri urang mah. Atuh urang geus tiker ieu. Ditahan bae ka sasage ceng ulah ka mana geus di imah bae nya, ceng ulah ka mana geus di imah bae lah geus. Aju kuari aya instruksi ulah Jumat. Atuh santri mah gampang. Jaknya titah ulah Jumat tuh tenang. Emang santri mah kitu asal dititah bae tah nya mah Jumat bae. Lamun teu dititah bae tilok Jumat. Santri mah tolol deui nya mah. Ari dititahan teu. Ketika ulah Jumat bae santri mah sieu naon kos kitu aya Jumat. Giliran bae titah salat Jumat henteu. Eta santri ki ato eta mah deui. Geus kos kitulah. Urang boga keyakinan ka Gusti Allah. Adapun rame urusanana teh jauh ti perekonomian jeung perpolitikan. Mangga nyanggakeun sadaya-daya. Dengan berbagai fatwa-fatwa aya nu ngendalikeun geus lain sambarangan. Geus terus memeh pilpres, memeh presiden ieu, memeh presiden anu samemeh ieu. Geus dicaritakeun bahwa negara urang mah henteu istiqlal teu mandiri. Berarti kan aya nu ngendalikeun, aya sang dalang. Geus kajen kumaha ge, urang dipaksa kudu kieu, kudu kitu. Mangga nyanggakeun. Nu penting keyakinan urang mah tetep bae ka Allah. Sakumaha Kangjeng Nabi Musa tadi ngagelok besa ti keyakinanana, bareuhna gede. Bareuhna gede tah. Ya, jadi lamun urang boga keyakinan mah mantap. Togos jelema mancing.
maka parahu mancing ti isuk datang ke setengah genep teu menang-menang teh kiato ti isuk datang ke setengah genep jangan geus 3 jam deui teh magrib aing can menang goblok nya teu salat pa deui atuh setengah genep aing balik ya nyana ngadoa ka Allah, ya Allah mana Rahmanmu mana Rahimmu cenah Gusti Rahman cenah Rahim aing ti isuk datang ke setengah genep teh balik can menang hiji-hiji acan negor aing Rahman mana pohara teh jelema tapi kulantaran Allah Maha Rahman teh ya atuh lauk dititah kadenya plek we hiji ngomong deui nya 5 butuhna kula hiji pamajikan hiji 2 anak 3 5 cenah teh ku Allah ditaekeun we ti laut teh 5 plak plak tah karak cenah beuh Gusti sakumaha makhluk bae mental 5 teh 5 bae mana Rahman mana Rahim leuwihan atuh ya Allah ya Rabb ya cak Allah teh hayo geus kadarinya pinuh lauk parahu pinuh nah ieu Rahman ieu Rahim gas Gusti lah pokokna mah kula percaya Gusti Maha Rahman Maha Rahim mantap gas buat tuh ka sisi laut wadahan kabeh Masya Allah buarang datang ka imah imahna kahuruan urusan laut kok dibawa ka imah urusan ieu Rahman Rahim geus karasa kunaon haju kahuruan naon hartina lauk Gusti cekena teh mana Rahman Gusti mana Rahim Gusti atuh sapira lauk cekena teh pareuman oh godean langsung geuna mamarahan di hareupeun imah dicekel ku pamajikanana ku anakna ulah marah ka urang mana teu marah kumaha teu marah kumaha cekna bayangkeun coba mancing ti isuk datang ka dek magrib tuh menang-menangnya marah ka Allah ieu tenang marah tah lauk di bawah sakit tenang marah mun teu marah mah teu dibere cek cenah teh barang datang ka imah ieu kahuruan cek cenah teh ieu kumaha Rahman Allah jeung Rahim Allah langsung dititah diu ku keluargana tenang ulah wakam mamarahan cek cenah teu bisa sebab ieu urusanana ngagedean lamun teu marah deui ka Gusti Allah engke ieu ka karak imah kandang urang bisa kahuruan kandang sagala rupa beak kabeh nah kakarak diajak ka imah kiai barang diajak ka imah kiai ieu salaki kula cek pamajikanna mamarahan dongengna seperti tadi tah cek kiai ndek teu marah kumaha atuh di itu bener ge menang lauk ai imah kahuruan mendek marah kumaha tuh ya pasti marah cak eta jelema nu mancing teh kieu tolol ye aing minta nasehat gedean hate aing ye we dibeuleum imah sia aja ka pamajikan balik ulah ka imah kiai kos kieu beres imah kiai cenah aing panas jangan teh datang deui ka ditu ka imah kiai ato ieu kiai Golkar ya wah leuwih teu beres asal geus sababaraha kiai karak datang ka imah kiai anu boga kebijakan begitu dibawa ku keluarga anak kula mah geus lain urusan lauk lain urusan imah urusan ngaredakeun pikiran ieu pikiran lamun teu diredakeun stres lamun geus stres kan boro-boro ngabangun imah tangga jeung boro-boro ibadah ka Gusti Allah jang diri ge geus parah maka kula minta nasihat coba ka mama ieu mah ulah kudu dinasehatan kos kieu mah moal bisa dinasehatan sebab nyana boga kayakinan nu mantak nyana ngagerokeun ka Allah Rahman Rahim ge aya kayakinan ngan keyakinanana tertutup geus kulantaran tertutup
haju kuari nyana neuleuh imah leuwih tertutup deui maka lain kudu dinasehatan ieu mah geus cicing heula di dieu baralik kabeh pamajikan jeung anak ieu mah kena cicing di dieu cicing mondok jadi masantren lain mondok masantren beda mondok jeung masantren mondok mah haji pendi lemburna pondok lahir tangka paeh di dinya bae tapi bodoh bae sebab tama kampung pondok ngaranna masantren nah barang masantren dituturkeun kan ku kiaina sebab jelema lapar moal bisa dinasehatan kecuali dibere dahar jelema lamun hayang kawin dinasehatan moal bisa kecuali dibere jahe nasehatna teh model kos kitu orang bijak karana jelema lapar kudu bere dahar jelema dahaga bere nginum jelema hayang kawin jahe nah ieu pikiranna ka mana hanya orang bijak anu bisa nerka pemikiran-pemikiran jelema saenggeus da diterka dibere obat langsung dikaallahkeun maka da sehat jang jelema ieu lain kudu nasihat bahasa tapi nasihatna kudu dibangunkeun deui imah dimusyawarahkeun jeung keluarga saenggeus dimusyawarahkeun nu penting aya jang menghuni ngahuni dirina asal teu kahujanan teu kaanginan dibangunkeun saenggeus dibangunkeun kakarak dibere ilmu nu menuju ka Allah yakni menuju ka tauhidat urang kuari kakarak datang ka ilmu tauhid wujud kidam bako mukhalafan encan datang ka yakin untuk menuju yakin eta dibutuhkeun proses maka tafakur maka riyadhah mujahadah datanglah ka ner-neran rasa kehadiran Gusti Allah Subhanahu wa taala nasyidul hubbi yahduna wa tasbikuna amanina wa tasbikuna